Celang herang jika huripan dileuwih sifat tahunan direka napa pantunan kiwari ngan karingaran leungiteun Astagfirullahaladzim. Mahanya ieu naik. Ya, keur naon di dinya, A? Tekedah is. Awas digorobas deui. Moal. Digeroan ku tadi. Is ke mana? Aing panya euis teh tadi teh jurig A teh. Astagfirullahaladzim. Meuni disangka jurig siga kieu. Teu da aya sora eueuh jelmaan coba. Geus lah, tah mah tong dibahas. Digorobas tadi teh. Wah, tadi geroan. Tapi bener kan jelema ieu? Jelema. Tinggal Napak. napak aman. Kan ke mana euis? Euis teh rek ka imah deuleuna si Imah. Atuh sareng we. Cari ke. Yuk. Alim rek naon? Euis masuk kitu geura. Cari keula jeung asa kali. Alim apaan euis mah rek ka si Imas. Teu naon atuh cari keula can pernah ngobrol duaan jeung euis. Ngobrol ke naon Alim? Euis mah kitu. Tadi belaan labu hayang ngobrol jeung euis. Euis naas judes-judes teuing. Idasane salah euis sih teh saha nuturkeun euis. Teu sangka. Euis, lamun heugaan niat jahat mah wajar nih euis nolak. Kada amat niatan jahat hayang ngobrol belaan labu. Deh aing mah. Nya judes-judes teuing. Nya atuh sok. Samenit nya aku isti bere waktu. Nya tuh sok samenit kuis diberi waktu. Daek ku daekna. Siga anu kapaksa. Sing ikhlas atuh euis. Deh euis mah. Yeuh euis, lamun ikhlas mah euis teh bakal jadi ibadah. Lamun teu ikhlas mah nah tamuh calik di dieu. Nya ikhlas. Ikhlas teh ikhlas. Aduh. Kitu unggul euis teh lamun seuri teh. Euis. Hega itu ananya. Nya sok. Jawab jujurnya. Euis. Ih, samenit can teh. Atuh kendae. Tinggal heula. Euis kunaon sanggelis. Ih. Atuh da meureun nya euis teh ieu teh anugerah ti Allah. Pira ku euis kudu nolak. Eta ge nya. Ketangnya. Nanya naon nya. Euis teh ka mana atuh? Pan tadi cik euis ari ka si Imas, ka dulur si Imas, mangihan si Imas. Kumaha dianter? Alim. Euis tong kitu. Samenit can teh. Euis teu meunang kitu. Kumaha dianter yeuh dijajabkeun. Alim. Yeh bahaya. Tuh, samenit liwat ya. Euis. Aduh. Euis. Labu. Sabodo teuing. Rek labu ti suksruk ngagulitik bodo teuing teu paduli. Euis.
Tuh kan cek oge labuh. Ah deui cek age anter. Kudu kan. Buru ka dieu. Ida geura. Jadi nyalahkeun AA. Ang tadi euy teu fokus. Nah. Ke ditu. Euis. Ka ditu geura aana euis. Tadi itu gerak anak kan itu. Nah, ayo jelema eta. Euis. Ke ditu. Gagal deui. Ayo naon ieu teh pi omongan naon? Ayolah urang sabar di dieu kitu. Guys, ayo tadi lalaki saha? Teuing euis ge. Tong sok ganjang percaya ka laki zaman ayeuna mah geura. Da euis ge teu wau. Tadi teh teuing saha si Sansan tadi mah. Terus naon eta teh? Teuing dan nunutur euis geura nya euis tarik kasih Imas. Sok saya dibejakeun ka si Abah. Ih atuh tong kitu maneh mah. Naonan geura. Da euis ge teu apal tong sok dodoni atuh ih ulah. Ai maneh ek naon atuh ka dieu? Nu puguh mah abi teh ka dieu teh dititaku amma jeung Abah. Neangan euis. Atuh da nu ti lemur teh kabeh khawatir neangan euis. Si emak si Abah. Kalau itu teh Da euis mah- alasan ek naon di dieu geura. Da is mah mung balik atuh geunaheun di dieu mah sorangan tepang jalema mung is mah balik bejakeun we ka si Abah is mah hayang teu is ceuli herang panon heula di dieu teh di dieu mah geunaheun bejakeun we juga si Abah is mah Heueuh nu puguhna kunaon ayeuna teh caritakeun ka abi. pokona mah is mah mung balik is mah geunaheun di dieu hayang sorangan heula Ah geus atuh ek dibejakeun ka si Abah. pokona mah bejakeun we ka si Abah da is teh di dieu teh didulur atuh dang kege geus pasti balik lamun is geus tenang mah pikiran juga ditu. Satadi nama suen teh menang hasil mau maneh balik euis. Heuh atulah gae. Hampura aroh da eus ge lain mung balik teh tapi da eus ge hayang nenangkeun pikiran eus. Kumaha bebeja ka si Abah. Tapi lamun dipaksa si Is oge karunya. Teuing ah. Sama naon.
Imas masuk Kang Didi. Era Kang Didi. Tangkal cowok tinggali. Tangkal cadu. Ay Kang Didi ini mana? Tinggal Imas. Ingat dia Gusti. Lo bakal apa? Lah di masa Isma. Iya ayah saling. Ih, nang ato ima kan. Oh iya, ibu mah capek. Kunaon? Tak, orang duduk lah yuk. Dia. Ima salah bisa enak naon. Ih lebay eta sawi. Nonton calincing asem kita ini. Mau atuh asem. No ois, ai ois berapa di dia? Imas mah 2 poe digeek balik. Tapi arek ngendong heula di imah dulur, terus ek ngilu rombongan kana hajat. Teuing Imas, da eus mah di dieu teh betah kitu nya. Jeung teuing eus ka dieu teh lain ku kana amek-amek teuing kasih abah jeung kasih emak. Tapi eus ka dieu teh kan di dieu mah tempatnya enak. Jadi eus teh yang menyendiri, mung panggih jeung batur pokona. Kitu mah meureun yang menyendirinya. Salah atuh eus, tempatna lain di dieu. Berarti Imas ieu boga tempatnya. Ide di mana atuh? Tuh, di Gua Lalai. Ih, sama. Aduh nyeri euis. Nyaho tuh di lemur urang aya awewe geulis pisan ngenong di rumah Naneng Enji. Pugu urang ge nyaho barudak ngorara riweuk ngajar hayang wau. Meresahkan pokona mah ieu teh sangat meresahkan pokona mah lah. Pokona mah kita harus bergerak, kita harus demo pokona mah. Duh kamaran, ayo para besti teh. Kalau man kieu batur ngarumpi. Bes, urang ka saung yuk ah. Biasana di saung sok esi adem ieu. Ayo ah, kita lanjut ngerumpi. Tuh nya, si adem teh aya. Itu geuning hai. Nyanya, hayu urang sampeurkeun. Ayo. Di ditu siga aya jalemanya. Tuh siga nuker merah rumpi. Lah ayo. Lebay. Ih. Yuk buru. Atuh sing benar. Lebay aja di jalemnya. Enggak nih, Mas. Akhirnya datang oge ku batur tadi ditunggu-tunggu saya di dia. Ih meni bosan nungguan da. Bener naon nungguan?
Mang nagon gunana ditungguan mana emang jadi duit gitu. Teu kudu oge jadi duit. Heeh, pati mah urang ngarumpi we lah. Nyaho teu aya rumpi kenaon teu. Nah, anu geulis di ditu. Saha? Luis ngaranana teh. Urang mana? Teuing urang mana pokona mah ngenong di dulur di dinya pokona mah. Gelis. Geulis pisan pokona mah resahkan pokona mah. Dosa mah urang ieu ngagosip. Adi dosa mah geus puguh atuh. Kalman. Heuh we aya Garing bibir gitu. Pokona Kesel kasih Uis teh pokona nama eta teh. pokona mah nya eta yang teresep kabeh duda bujang. Taresepkeun dikasih euis. Keselna teh pokona. Aing teh. Rumah aing teh bogoh kasih Hasan nyaho teh. Da si Hasan teh kadeukeutan kasih Uis. Atuh aing amak. paingan atuh. Tah kitu aing teh amakna kasih Uis teh hayang demo kasih Uis teh. Kanyahoan ayeuna mah maneh teh bogoh kasih Hasan. Tahu eta ibu-ibu. Arek carita teh era aku marane bisa disengserikeun. Ai bogoh mah ngomong we paingan atuh hayang ngusir euis maneh teh. Oh nyata da si Uisna salahna nama geulis si Uis teh. Sabener nama abi oge bogoh kasih Sansa. Dasar. Kek. Ieu Sansan, ieu Hasan. Tapi oge bogoh da kasih Jajang. Dasar. Terus kumaha atuh urang ieu? Urusan ieu. Nya euis dikamanakeun di kumaha? Pokona mah usir we euis. Nang usir pokona. Soalnya mah dina karebut ka bogoh Nya eta ngarebus Abang abi Sansa. aman mah. aman lah insyaallah kabonan mah. Aman kong wadahan kana karung. Pokona mah geus teu hayang nyaho aing mah. Kumaha carana eta si Euis kudu inget di kampung ieu pokona mah. Bila perlu di demo pokona mah hayu lah. Hayu siap. Aduh, siap dor. Iya, eta si Euis. Euis mah jadi teu bener. Itu jadi sok agu lewat. Eta teh latih cicing di dieu mending lu balik ke jeung Imas. Alim, geus mah betah kana di dieu mah tinggal lihat Imas panjang mata memandang teh. Aduh, Imas mah yang buru balik teh yang Potemi jeung Kandi. Tanes bade ikut cincau. Ikut campur kali. Nuhun eta. Tah jadi ieu teh permasalahan teh naon? Da kudu puguh meureun. Intina mah pokona mah teu kuat teh yang ngeusir kasih Euis titik pokona mah. Neh da gara-gara mah Euis make geulis, tungtungna mah Kang Hasan bogoheun ka maneh. Sekarang teh Kang Hasan teh jadi dingin sama saya teh. Euis gara-gara maneh. Aduh, dia. Awas. Ataupun lah. Teh di teteangan tita tadi baru kan di dia. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh sadayana menuju naon di dia. Bade menjadi saksi pernikahan saya sama Euis. Tuh, nya si Sansan anu tadi nama Acok. Jadi pinky gitu. Diam teh. Euis. Kek. Iya, teteh, naon ieu masa ngarumpul di dia kurang merenah kieu ya ngobrol jeung Euis teh
Eta, ieu teh hayang demo kasih euis teu kuat amak. Naon demo? Tong boroni ngademo. Noel euis gitu menang. Euis mana urang. Ih, naon Ai ieu? abi kumaha? Nya teuing atuh. Ai abi bogoh kasar. Hangek ah. Iya abi kumaha? Alah eta geus puket. Aku sangat mencintaimu. Idiu, hangek teuing ah. Ih Sansa. Nah, teu meunang ah. Ih abi bogoh. Kan itu. Tuh abi mah bogoh ah. Euis naha masa aya jelema siga. Nah nanya si Luis. Kan amu kabogoh urang. Tuh nya. Da gara-gara maneh bogoh ka euis motor urang jadi kieu. Ieu Eta mah sedeng. salah abi eta mah. Bogohkeun salah euis. Ah, nah haji salah euis. Ah, kadar itu ah naon jadi teu nyarampung kieu. Pokona tidak mau tahu si euis kudu keluar di kampung ieu. Meresahkan si euis teh. Nah, udah euis mah teu salah. Ih, aing mah kos ucing garong mah sarangar. Usir. Jadi eta tunjuk meni. Usir pokoknya usir. Meresahkan si euis teh pokona mah. Heul aing maneh teh ngabuk urang ieu sih ah. Kudu mesti sana mana ancaman. Mah kudu supel senal ya ibi-ibi teh dua anak. Hai, kita tadi hayang ngasih leis. Ini. Naon itu imas jadi kieu. Jadi raribu kieu ibu-ibu teh. Tapi da ieu mah jiga teh mah ayo tungtung. Ini bener. Ih, saredeng. Ih, nah ieu teh. Pokona mah diuk. Diuk maneh. Naon ieu teh ibi-ibi teh. Ini. Apa nama?